aya kadinya kayak makanya kurang malah mereka adina coba malah ngekeli kena adina kurang adina cenah teh macan kawin orang entah orang sigan teh nu kumana adina aku bukan teh aku urang adina teh kawan tak urang kana teh sok kapilucuan si Ocid mah kapilucuan pan kieu moh sawali bon ayu tak kena minta orang mah tara di alat nah jua tuh cid tara jua cenah bikeun eta hayang cenah belagung cek aya ngerasa cenah mah teh pamajikan cenah opkot leubeut juan teh teu cenah dibikeunan tinggal si belagung buka calebut-lebut tuh cenah dibikeunan we sareng hayang si Ocid. Oh dasar dia mah Padahal mahal aku katanya euy meunai nama tah kai on aya anu podang pisan kai singon teh ditawar sabaracit itu tawar 700 cek si Ocid DKB oh cenah nutup kebun itu ai kupona jikana dari jual 300 sedang kayak dia teh goblok urang pas eta teh kurang teh tawarkeun 700 teh dipikeun memang urang oh cek teh dipikeun pajikan urang 300 si jual nya kayak nya jelema kayak tanya lah eta kene bener agar mereka pemajikan nanya mesti juara mah we aku na tuh urang kai 300 cek pajikan 300 pas siki cek urang teh cin bari jeung leutik orang yang kamari mohoni 2 tangkal 400 goblok heeh cenah cek urang sagede cangkeng pek kalau nangka sebinto sedek kita li bobokongan atuh panjang berarti ala cin karek koneng ge da 2 poe ge asa ka sadis paseur tuh nya bisa nemaro tepuk petigas pangul atuh geuna cenah ieu barali tapi bawa moal cenah keun we geus ka imah mah cenah nangka di alah ngan di bawah cenah di mana di kebun kene di tohana dicopot ganong di panggulnya di ganong goblok ya keur naon di alat teh cenah Ocid nya kurang cenah melakan laut saha we nu hayang pek kan garuseut ge kali eta sakitu balong gede atuh duh alus China teh eta deket si oge lain jauh tuh deket si Asep si deket Pak ieu sana Pak Uban esa lain lain Baban Asep Asep terus si sa teh jadi tu bapana teh bapak si Asep teh sok mawan hayam nih baheula paling tak apa pernah mun Pak Baban mah deket si Ocid ada Baban mah apa orangnya ibaratna imah Pak imah si lain Ocid imah Pak Baban imah si Asep mah pasir anginna jauh doh si Asep mah Amsar mah tinggi mah lain di dinya mah kebumina di belah mana kan cenah jadi buat teh Baban pan anakna ke Arab teh anakna teh sebenarnya si Ocid teh bareta teh 5 tinggalna nyati pamajikannya eta teh dina baheula mah balungan anak-anakna balengan tadina pan beureun teh diurus ku Ocid nya Kalimantan da si Ocid teh urus jalma ieu cenah bagaimana Beunghar oh jadi di kantoran gawean aja cenah Ocid heeh urang salah jalan gimana teh beger Ari ngaran-ngaran geus ka awewe mah teu da euy heueuh. Ayeuna Rio pernah ngomongin sakit cenderung kan benernya ide dia mah din dahar tapi di mana mah Aturan uyah jeung dun sampe bener tuh poya-poya teh cek mana nanti urang poya-poya aturan jeung tong-tolang unggulnya lain hayang poya-poya urang di panyabaan mah keun bae mesin ibarat dahar sangung unggul urang mah poya-poya jeung anak pamajikan bener di imah mah di imahnya royalnya